Bungsu ayat Dewa Kongsai ayat Neng Wulan oge ayat pangersana Kang Komara Galacang ayat Neng Eis Komara Kang tosna makani seueur dipengker para bintang tamu sadayana atur pisan tapi atur wilujeng ngadeukeun mangrupikeun laguna kidung nu kapiatur aturan kesadaran jok sumpit perkembang ulama sebab cintuk kare hidup pulang main matasan sebelum tidak ada pemerintahan keluarga besar pada Surabaya aturan aku anu masih kene ayat di malam karena keperayun
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, alhamdulillah diberi kepada kanca biasa nyawasan karena pangulan Mas Saiful Hajat. Alhamdulillahnya di acara tasyabur bimah wal matul nikah palingannya. Atuh sakumaha biasa tas jantan tradisi serta jana kurung bangun kana calung sepirit palingan kumarupi lagu kidung. Perasaan beribados kawakilan tu pengusaha Bapak Pimpinan di Ibu Masjid Abah dicolek video keluar kota mantan aja di ketenan halak beribados sepunten mobil kirang ini namanya yang kemakin nama ya kabar jadi kidu pak bukan aturan untuk lempun untuk ada bukan kamu wargi sadaya wah aja apa aja aman katanya ayah Kak Ella iya bedanya saya aduh alhamdulillah kesebuah kita cari oh iya bisa abdinya lindung kaulah tebih ke panggoda setan subrini ngapuji ka Gusti anu sifat Rahman Rahim welas asih kamalukna laksanakeun pareta nak di payuna sadayana ayo kebihan
Ujang. Hirup rukun modal suci halus laku ade budi pikiran diri pribadi mawa diri cinta itu menendak kemasiti urang nampi rahmat gusti nudi payunek sedayaan ulang rempat papagon agama yang dari agama wahasi kamaruk nalasanya anu manfaat ayo ayah dina kari doa Mangwawan bocil aja. bueno kamari kurang nasi Rasulullah, glory to your sayang. Sallallahu Ampun kacang roboh nabi aulia. Amin ya Rabbal alamin mugi Gusti amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillahnya namanya bagian kira-kira kumang rupi hidung. Mudah-mudahan si jantan hikmah pangurang sadayananya mengenang para karuhun berdaya di alam dunia begini. Aduh saya ini namanya penusana saya Pak Pribadi saja mengkerjanya. Wah, luar biasa. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Alhamdulillah kasumpingan para tetamu sadayana tuh geningan. Nu jauh cunuk muangang datang empak berbayaksa tinggal di kidul di pulau di wetan. Nu ti luhur ge daratan marukan. Nu ti handap bararijil, bade daya kolot nu ti handap ke bararijil ngamul bieu gareng gini kadieu kucu perangkat. Samarukan. Alhamdulillah kalarasan kumargi aya salah sawios bintang tamu anu sejak jengkar dari kepalihan wetan urang taikeun we ayeuna nya supados parduka samun sunat kalampah itu merenang kudu katadunan atuh di dieu merenang jelas mun urang taikeun we langsung aya euy komaga latang keprok budak heup tong dilatih
bisa lawan kasumpingan warga kamu dur seueur bisa. Nah ini mah koma kieu. Haturan bisa kanggo eus komar luar biasa. Mana cuy? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun terus ngawaler turunnya. Ya. Sija lungsur pakaulan kangge naon meureunnya abdi teh? Bibi. Kanggo kaneng silpi mugia sing dijanjikan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, sing runtut raut sauyunan, mugia ieu sing janten pertama jeung terakhir. Amin ya Amin. Ieu semuanya kolong tengah atas. Pilih ya mah aya anu hayang ngarekenek pangan saudara terus. Barang kana kok. Abah, mana apa mereka main kemarin dia? Aya, Bang Wahyu aya, Bang Wahyu. Kang Wawan, aya Kang Ateng, aya. Oi. Batepan anu ngaran hati api asa seserangan. Aduh jangan ku harian di dunia kurang ditebangkeun. Batepan deui tuh imut lucu aduh jangan kumatang ini lagi salira gari abdi berbahasa kali abdi berjanji depan kedua ada berbeda kepada tiru abdi diridu aduh salira lucu kumuyu berdepan anu mungarang hati api asa seseberangan. Aduh
sepi jemri Marga coba rumah penduri Caca peting ngeceri mere pepeli mere jalan kehidupan kau ceri gelis pilihan kehidupan membuka samping atas pengelut tubuh kita sebelah kembang beka payung di api di atas. Gelis kira susutan Cipanut dosong ceri gelis pilihan kahayang ngecoan jeron dada sing sabar gelis peti tuker sepi jemri marian kemarinan kenduri caca peting ngeceri mere pepeli ayah mere jalan ya, pernah sampai cara nyawanya. Lagu tembang buka manawi di panganten tadi teh panganten tapi di mananya? Silpi, laguna naon Silpi? Silvia. Bapak hajat ayah, ibu hajat terus ayah. Kumplit bukan nama laguna naon? Lagu kumplit ke anggapnya samudeng nasi ayam bakar. Lah betul. Katina, melempar. Katina, naon aya lagu katina? Katina upami terang judul lirik nak we. Ieu mah katina pokona. Katina. Panganten lagu naon panganten? Leungiteun. Leungiteun siap. Oh, Timus. Leungiteun. Gerong bisa gerong. Wah, geus gerong mah keur isuk secar teh. Oyong gerong. Bapak hajat mana Bapak hajat? Hajat. Hajat. Halo. 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 Bang Wawan buat si ayah. Allahu Akbar. Allahumma sholli wa sallim. Iya hadir. Ayah naon sama? Melempar. Ayah melempar. Siap. Spesial buat Bapak Hajat melempar. Kamu si ibu nu di Bayun. Iya. Ibu San. Itu mah. Soalnya teka tahu sih. Keluarga Pak Wahyu. Apa Wahyu di Bojong ayah? Ayah.
Abah Wahyu mana Abah Wahyu? Keluarga besar Abah Wahyu calung mencenges. Allahu Akbar. Oke disarankan keluarga besar calung Gumase. Oke kalau besar Nusanesna aya Abah Cahi. Abah Cahi. Kalau besar kasuntingan tadi tatawis dulur-dulur seniman sepuh-sepuh urang ukul. Aya Abah Omar Galaca. Lanjut kulitnya. Geus tong dianggap apa maneh penting ieu Aya usaha coba sangat nyolong waktu. Aya ngelempar sangat spesial buat Bapak Haja. Bang Jantung ayah di belakang aja bukan jantung ke padahal kenangan jisotnya gruasian jojonan berkuasa ngantunkeun kuliah sorangan dipikir dari mata lain ayah wajan atau turun wajan Pak Wahyu, Pak Wahyu yang melebar Pak Wahyu. Selanjutnya Pak Wahyu. Dipikir dari mana? Bagi perasaan ini berhenti lebarmu. Ibu Haja atas Kak Bayu, nanti Bapak Haja sama Pak Bayu boleh. Pak Haja, ayah Pak Haja. Payun panjang. Aku luas
Ayu aku babarwete samya sakawuningan. Aya tukang kayu deh. Ayu aku babarwete samya sakawuningan. Iya sabda uningan. Dulur-dulur sadaya anu penting ayeuna araya hareupeun panggung pamugi sing sarehat sing paleungar sing laloba duit ngalah bisa nyalawer kaluhur panggung ulah diararankeun poe da ieu teh keur hiburan lain keur ukur pelongeun hungkul pawiraos kaleresan aya ti keluarga besar oke kalau pelekok kita lanjut kembali, masih di belakang kita ada rekan-rekan, kawan-kawan, teman-teman, dulur-dulur orang sadaya. Haturan bisa ayah keluarga besar ku masak mengaturan jeng kaparayun mangiyaya jeung sajaba nanu aya malam sekarang. Jangan lupa makan bakak hayam malam-malam ya, biar terasa hangat malam hujan banyak. Aturan buah pilih bayan sudah lungsur pakaulan di keluarga besar tenang dah. Banyak hiburan terbikan kaisukan karena yang bintang tamu Abil Jatnika, ayah dia gemoy, ayah oge pangersana Kang Yayat Jatnika, ayah Iing Kurnia, ayah Hedi Restu, ayah Elis Karisma, ayah oge Malik Ibrahim, Romaranggung di Nusanes. Lupa di dia mah meureun dia gemoy jeung eta jeung abilnya. Urang kuda Iing dititahkan dia dah teu meureun dek naon. Asa ngageun atur pisan dulur-dulur syukuring sadayananya. Alhamdulillah. Ya. Dong cicing wae di tukang jarong. Adil kaharareup jarong. Ieu mah kon Deden saya nyanyi we salaku Deden we nya. Ulah teu teuing we da jeung bisa kieu ge nyanyi meureun. Kan beda ngeunah jeung henteu. Kan meureun ceuk nu rada ebel mah nya ngeunah, ceuk nu jarjeg mah moal. Nah, bahasa teh juga kasih kacai wae. Ngobrol jeung si Acai lawak ka kakara. Si Acai teh ada peno aya teh geus pararonge teh. Insya Allah. Oke tenang. Tukang calung mah anu geus ada kolot mah geus umuran ti 50 kaluhur mah tereh baronge. Aya-aya sabuhan. Dikieu sautik ha. Naon cenah? Da aing teh kadenge maka jeung ditoya-toya. Aing ngomong ukur ha.
Alah, ampun Gusti Nama Agung greg penting ayana kapeto ku alpukahna pangersana alpukarom